Rukun Islam sadayana aya 5 kamasurna sahadaten kahijina salat anu kaduana zakat anu katiluna saum Ramadan kaopatna munggah haji kalimana kudu dilakonanana lamun geus boga bekalna rejeng aman di jalana nu wajibna ngan sakali sunat kadua kalina sadayana rukun iman aya genep sebutan nomor kahijina iman ka Allah nu maha heman jeung iman ka malaikat kana kitab teu kaliwat jeung ka Rasulullah lepat jadi jumlahna teh 4 hari anu kalimana iman ka poe akhirna tegasna percaya kana bakal aya kiamahna anu kaganepna iman kana kabeh kajadian halus goreng ti pangeran ridho ikhlas pek renyepan